Mang cara nagih hutang kumanya lamun aya nu nganjuk ge nya Mang ya nu ngahutang gitu heuh nu ceuk kasarna kan sok isuk geuninganan bobongkar janjina mayar sore geuningan heuh tempo mayar mah teuing pan sorena sore iraha gitu kan heuh geus kaliwat beberapa poe pan sore bahkan berminggu-minggu berbulan-bulan pan heuh urang mah ngabejaan mah heuh tong digalakan tong ditagih sabab lain tagihaneun kanu jelema kitu mah urang rek mere cara ieu Mang heuh ieu mah pengalaman urang heuh diibaratkeun hayam Mang hayam lamun geus nyaho bahwa dina tempat eta loba parab pasti balik deui ka dinya Mang hayam tah amang tinggal nyiapkeun kurungna bila mana aya ka dinya ditingker langsung ieu mah urang rek ngadongeng heula lah heuh teu eutik ieu mah nya ieu mah hiji mangsa ieu Mang heuh hiji mangsa cenah ieu teh alapatan teh dongeng teh si kapayan pan ieu teh hiji mangsa aja nya pokona Mang ieu caritana kieu harita oge ka urang aya nu kos kitu heeh caritana nganjuk ieu pas janji sore mayar cenah teh balik gawe tempo sore pan goblok teh les nya teh ngaleungit pan anjing jurig aing teh ieu mah ieu geus kaliwat ieu beberapa poe beberapa bulan bahkan Mang heuh pas sakalina datang pamajikanna ieu heuh da harita teh maena teh nganjuk oli pas tempo datang pamajikanna set nah aing motor asa wawuh cak aing teh ieu kaparengan nambal heuh teh pamajikanna nambal cak aing teh tah di dinya Mang kesempatan aing ku aing tingker langsung set tempo dina nota teh hijikeun Mang nambal jeung oli tempo mayar pan teh pamajikanna bingung nah cenah teh gede-gede teuing punten ibu cak aing teh ieu kapungkur si bapana nganjuk oli cak aing teh can dibayar-bayar ieu mah nyaho teh wayahna we bilihna teu percanten taroskeun we heula ka ditu cak aing teh tah di dinya Mang engke ge nyaho teh eraeun sorangan pokona kitu emang solusina Mang tong digalakan ulah nepikeun ka dijauhan lah komo heuh pang-pangnaon kalah beuki hese engkena kajenting nyaho bageuran we terus nya Mang teh paraban ieu nyaho teh ibaratkeun manuk teh mah heuh ya lila bandang je langsung tingker sep geus beres mah